mitati wa biali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi kita dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un